Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keterangan innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Sebenarnya jelema mayit ya engke bakal disiksa di alam kuburna gara-gara dicencerikan ku keluarga. Makin tarik awak-awakanana. Ya jeritanana makin banget naonana. Siksaanana. Ya. Ulah atuh meureunana jeung cerikan mayit lain ulah total. Jeung cerikan mayit aya anu haram, dosa, aya anu makruh jeung cerikan mayit teh, aya anu meunang. Henteu doraka. Ayeuna yang cerikan mayit anu haram, anu doraka, anu jadi sabab engke makin bangetna siksaan eukeur ka saha? Eukeur ka mayit ka hiji, anu eukeur hirupna fungsi wasiat. Barudak di mana aing pae? Kabeh ulah eueuh nu mang nyengcerikeun. Jika nutu nyarara ka kami. Itulah kelakuan-kelakuan seperti orang-orang Cina, orang-orang Konghucu, orang-orang anu Kristen kan, di mana aya seseorang anu maot teh tuluy ayeuna pakaian anu waktu pakanten baru bareto. Ya, dikumaha dipakekeun deui. Sabada dibacem, ampan saeutikna cicing di rumah duka 3 poe sampai 1 minggu. Tadi dinyata dicengcerikan ku saha? Ku keluarga na bosen capek nyengcerikan mangga kulantaran kudu teh dicengcerikan teh belaan muruhkeun megatan tukang beca. Ya, maka ampau ya sok datang ke tukang beca anu penting mah menang naon? Menang duit teh nyimpang kadinya tuh hayang cari. Ya. Maka kelantaran teh hayang cerik api-api cecerikan bari mawa bawang beureum. Geus kitu gosok kana panonna atuh ramai. Sok 100.000. Tah nyengcerikan seperti kitu. Anu bakal namahan kana naon? Siksa mayit. Nu kungsi dipesenkeun waktu eukeur naon? Eukeur hirup. Ya. Hari ini dipesenkeun si henteu, ieu mah kumaha maneh dek ceurik pek, dek henteu pek ieu mah. Nah, nyengcerikan mayit adalah makruh. Teu nepi ka haram, teu nepi ka dosa. Ya. Ya. Anu haram, anu tadi dipesankan. Ya, tuluy dilakonan, dilakukeun. Ya, nya disebut niyahah. Yang disebut nanti nadab. Ya, hari niyahah mah jejeritan, gogoakan, aok-aokan. Hari nadab mah adalah cerikna nyaeta ngelengis. Aduh, bapak, aduh, emak, eta mah nadab. Dah. Ngalengis, ari niyahah mah gogoakan, aok-aokan, gogoreran, atuh gambret jeung sacabana. Ya. Tah. Anu meunang jeung moal nepi. Jeung moal jadi sabab kana tambahna siksaan ngan ukur sakadar nyeri hate we lah. Eukeur ka mayit. Nyaeta di mana di alam dunya bareto kungsi pesan. Pesana adalah di mana aing paeh ni HP maneh entong sok ceurik awak-awakan. Entong make eujeung, tong ngalengis, entong make eujeung, aduh gabret komo make eujeung, nyoek-nyoek baju aing mah teu ridho. Aing mah teu suka. Apana eta teh dilarang ku Gusti Allah, dilarang ku Kangjeng Nabi. Anggur mah di mana erek aya kanyaah ka kami hei pangnaonkeun
tah meskipun auk-aukan ceurigna eta si keluarga adu gamreng mah nepi naon sababna pan geus dibenau geus dibenteng kusaha ku urang jadi ulah sebalikna di mana aing bae ngape ulah anu ulah nu menceritakeun nah aya ceurik teh anu sifatna ieu mah manusiawi kanyaah ceurik kanyaah mah meunang henteu doraka ceurik kanyaah mah malah jungjunan ku anjeunna oge anjeunna waktos dikantunkeun pupus kuno janten putrana Sayyid Ibrahim radhiyallahu taala anhu anjeunna karena ieu putra anu ti Siti Khadijah anu nuju di Mekah kan da putra pamanggetna teh ngan dua kan saha Sayyid saha cenah Thayyib sareng saha cenah tah eta kan eta nuju di Mekah pupus junjunan ayeuna ngalih ka mana ka negeri Madinah lajeng anjeunna aya nu ngintun istri nyata Siti Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha kagungan putra tadinya Sayyid Ibrahim radhiyallahu taala anhu genep sasi Yuswa genep sasi ya anu dinangna dinengna atuh nah pupus junjunan ngecelakeun Cisoca ya dina pinggir kuburan sarta junjunan seseorang sanu kungsi nu ti peuting teu kungsi padeukeut jeung nu jadi pamajikanana sanu teu kungsi sanggebrug jeung pamajikanana ti peuting tadi abdi ya Rasulullah dawuhan seorang sahabat turun panguregkeun berarti anu ti peuting kungsi aya sagebrug jeung pamajikanana aya perbedaan dampakna ke kemana ke mayit kitu aya perbedaan junjunan anjeunna linggih dina luhur kuburanna bari ngarajak Cisocana tarajo aya sahabat anu tumaros ka junjunan ya Rasulullah Cisoca naon eta gambaran lagi kan junjunan ngalarang dan nangis di mana aya nu naon di mana aya nu maot kan ya dawuhan junjunan ieu mah adalah cipanon kanyaah jadi cipanon kanyaah mah manusiawi ya Gusti Allah taala rek mikanyaah ka jelema anu gede kanyaah kana seueur oge Gusti Allah moal mikanyaah ya kajelema anu rasa naon rasa nyata cipanon eta adalah cipanon naon cipanon kanya rahmat eta mah teu naon teu doraka jadi henteu sakabeh yang carikan mayit naon dosa haram tuh ya henteu sakabeh ayeuna meunang teu cara urang ngomong we bedana ngomong ge geuningan sakabeh meunang teu sakabeh ulah tuh aya anu meunang aya anu ulah kitu ceurik oge bedana